Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu setia satuhu manco. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangan di pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda wengi kamari anu judulna Gara-gara Sumur Ajaib bagian ka-14. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Keur kitu mah Jang Adim teu inget dikasieun jeung kahariwang nu puguh asa kahibur. Atuh teu loba omong deui ngahenen wae bari ngararasakeun kanikmat hawa panas jeung kesang teu dipirosea duanana jongjon ngan teu kahayang ngajujur nafsu nu minuhan sakujur awakna. Kang, eis meuni lalaweunan. Bade naon is? Sanes puyeng akang teh, mangga atuh gara kulemkeun. Eis bari ngaleper. Isin atuh ku tatangga is. Ari akang kedah kulem di dieu mah Jang Adim ari kahayang mah puguh gede najan peuting tadi geus bareng sapeuting jeput ge tetep we panasaran sigana teh ngan wae manehna era sieun datang Ibu Mimi. Make isin sagala bilih ieu bilih Ibu Sumping sawios atuh Kang da Ibu ge moal naon-naon piraku kulem-kulem wae bade nyesel mah. Engke deui we is sanes waktos ayeuna mah akang bade wangsul heula bilih aya deui barang nu dongkap kana rompok supados tiasa enggal dioperkeun. Upami teu aya mah tangtos enjing oge akang ka dieu deui. Tuh nya akang mah babarian sanes kitu is pan akang teh kedah wangsul heula bilih dedeupeun pun biang. Alasannya akang mah naon lepatna upami engke tos sumping Ibu da moal dugi ka wengi atuh Kang. Eis landa lende ogohan. Ka Ibu mah wartoskeun we akangna aya kapriyogian deui kitu. Enjing oge ka dieu deui Jang Adim maksa rek balik. Kitu nya akang mah gelehe euy Suryati ngagelehe nyarande kana awak Jang Adim celepot di engau. Geus kitu Jang Adim cengkat nangtung. Saurkeun we ka Ibu teu aya oleh-oleh nu sae hatur lumayan we kitu. Piraku akang bade mulih ayeuna panas keneh atuh Kang engke we tos sonten supados ieuh bade ayeuna we kitu we nya is mangga atuh Jang Adim kaluar ku euy Suryati dituturkeun dadak-dadakan make hayang ngajajabkeun ka jalan sagala tara-tara ti sasari. Dasar atuh kudu katohyan wae ari nu boga dosa mah. Ari Nyi Jumsih jeung Ibu Eje harita teh masih keneh kukurilingan neangan unggal imah di tempoan sugan aya Jang Adim, tapi weleh can panggih keneh. Kabeneran Jang Adim balik Nyi Jumsih jeung Ibu Eje ngaliwat kadinya. Di mana atuhnya mangkeluk teh cicingna? Ibu Eje kukulutus. Wah, da moal burung kapanggih atuh mah selegana ge dungus cariang. Kadieu atuh ye jalana sugan we beh dieu mah aya. Ibu Eje ngajak kabeh kulon kenceling duanana kadinya sedang Jang Adim jeung euy Suryati oge make jalan nu sarua maranehna jongjon lempang bari ngobrol ngan Jang Adim mah rada teu tenang. Panonna rarat reret ngencang atuh kawas aya nu keur diteangan. Ti kajauhan keneh ku Nyi Jumsih mah geus katempo atuh gancang manehna mapagkeun menit teu sirik lumpat dituturkeun ku Ibu Eje barang nempo aya nu nyamperkeun Jang Adim ngarengkog rag manehna eureun panon molotot beungeut sepa semut aya getihan teuing gempeur teuing kunaon nu sidik awak teu ojah kawas araca. Kunaon Kang? Euy Suryati nanya. Itu aya tembal Jang Adim teu kebatret euy Suryati netep Nyi Jumsih jeung Ibu Eje nu harita geus ngajegah hareupeunana. Jang Adim ngeleper hate ngariwet awak ngedeg-deg ari euy Suryati olohok teu ngarti sedang Nyi Jumsih jeung Ibu Eje mani geus kekerot dada renghap ranjug tanda amarah geus teu katahan. Halusnya kitu we kalakuan teh
bebeja kakolot nginjem duit keur ngubaran budak. Buktina ayeuna kieu surup kapatutna paingan ti baheula teu doa. Cik sinulus tunjung sia. Ibu Eje bari ti popolotot nu dipolototan ngeluk teu lemek teu nyarek ari euy Suryati angot beuki heran. Yeuh Kang Adim, nah kitu geuning ayeuna mah salingkuh, tukang nipu, bebeja rek usaha hayo sosonoan jeung nu ngora. Pangrasa teh kasep, pangrasa teh kami moal neangan, si doraka sia, si lebokeun tetelo sia. Dijumsih bari molotot ka euy Suryati atuh euy Suryati jadi malik ambek pok manehna nyentak. Ke heula naon perkarana ieu teh jol ti popolotot kieu. Sopan atuh tong kieu. Dasar urang gunung meledug teu gableg kekenyos teu nyaho ditata krama si bauli siung sia. Euy Suryati nafsu kabina-bina atuh nyi Jumsih asa direrab. Ungkluk sia kurang ajar nya teu nyaho sia teh. Pan ieu teh salaki aing kurang ajar sia. Gempleng nya Jumsih nampiling ka euy Suryati. Jerit euy Suryati ngajerit. Der wae papuket silih cenggut silih karawos jeung silih babetkeun. Dasar sia. Aya paribasa sabuni-bunina oge nu ngising bauna mah tetep kaambe. Ieu paribasa teh bener pisan teu nyalahan. Contona wae mun urang migawe hiji pagawean nu teu jujur, sanajan ku urang dibuni-buni tapi tetep awal akhir mah pagawean urang nu teu hade teh kanyahoan ku batur. Loba kajadian hiji direktur perusahaan nu katempona jujur leket kana agama luhur pangartina moal aya nu nyangka mun boga kalakuan nu curang teh nyaho-nyaho geus digiring ka kantor polisi. Horeng cenah korupsi. Oge loba panggede-panggede atawa pangmimpin rakyat hareupeun rakyat kawas nu nya rek bela ngamajukeun bangsa jeung nagara teu nyahongan ukur pangoloan. Satukangeun eta mah ngaleg-leg duit rakyat nu kitu teh asup kana paribasa nu di luhur tadi. Jadi sanajan sakumaha buni sakumaha dijaga dirikip-rikip oge tetep wae ari nu boga kalakuan teu hade mah akhirna kudu kabendon kudu menang wawalas tina kalakuanana. Sabab geus jadi kodrat ilahi yen nu salah mah teu dipirido ku pangeran malah dicela diwajibkeun menang hukuman. Ari nu disebut salah teh lain ngan ukur mun nipu atawa ngabangsat tapi loba deui malah leuwih loba tibatan bener. Curang di rumah tangga salingkuh teu terus terang eta oge kasebut salah saperti halna kalakuan Jang Adim. Harita manehna migawe hiji pagawean nu ingkar tina hukum rumah tangga ka pamajikan gawena ngan ukur salingkuh jeung ngawadul. Bebeja rek usaha ka Surabaya padahal ngadon senang-senang pelesiran jeung nu lenjang. Kami tohana nginjem duit bebeja keur ngubaran nu jadi anak padahal keur bensin pelesiran. Mimiti mah kumanehna teu kabayangkeun kumaha balukarna atawa kajadian kahareupna ceuk pikirna kari kumaha engke jajauheun boga kasieun atawa riwang mah. Tapi da puguh salah teh teu burung oge kalakuanana kapanggih ku pamajikan jeung mitohana di waktu rek balik ti Grand Hotel Lembang ge. Manehna geus teu ngeunah rasa hatena mimiti gegebegan ari di jalan panggih pisan atuh puguh sakedapan mah olohok gemper. Rek ngejat geus teu bisa ari rek api-api teu nempo da puguh aduh hareupan kapaksa ngajanteng teu bisa kumaha. Awak wae ngadeg-deg hate beuki dugdeg sabab geus kataji naon akibatna nu bakal kaalaman. Sabalikna Nyi Jumsih jeung Ibu Eje maranehna mah manigeus ngageremet gregeteun hayang gara gorowok nyarekan da eta wae huntuna ge mani kakarot panon molotot teu beda ti panon ucing garong. Sedeng euy Suryati manehna mah olohok bengong nempo aya awewe megat ngahalangan jajalaneun teh. Heran ceuk pikirna saha nu megat teh naha jelema waras atawa lain. Da teu nyangka mun pamajikan jeung mitoha bebeureuh nama ret ka Nyi Jumsih jeung Ibu Eje ret ka Jang Adim. Manehna beuki heran sabab katempo Jang Adim siga nu gemper samara pola samar rasa. Tina ku teu kuat lila nahan amarah sirintil Nyi Jumsih kahareup awak ngadeg-deg ngong teh ngomong mani nyentak ka Jang Adim. Alusnya kalakuan teh kawas nu heueuh rek usaha keur ngabelaan anak pamajikan. Teu eleum-eleum mereka Surabaya. Panya teh heueuh we geus aya di Surabaya. Kutan kieu we nya gawe maneh teh
dasar lalaki tegablag pikiran, si nurus tunjung, si doraka sia. Nyi Jumsih bari tutunjuk. Minantu teu uyahan, wani nipu, wani ngagerejud kami toha. Nya ka pamajikan teu tanggung jawab, nya kami toha deui sia. Yeuh adim, maneh teh tong asa aing teuing lalaki. Tenjo batur nyandung 2-3 ge da kaurus kabeh, jeung lain ladang nipu ti mitohana. Nah atuh ari maneh surup kapatutna, dasar lalaki kurang ajar. Paingan atuh aing teu doa ti mimiti ge, da kieu geuning tanggung jawab kanu jadi pamajikan teh. Si lebokeun tetelo sia, si nurus tunjung sia. Ibu Ece bari singkil samping disingsatkeun rada luhur. Ngadenge kitu teh jang adim ngeluk teu lemek teu nyarek sedeng euy Suryati mani molotot ngaranjug ka bina-bina weleh can kaharti. Komo ieu ngadenge Nyi Jumsih jeung Ibu Ece sesegor kulantaran panasaran pok wae manehna nanyakeun. Naon ieu teh teu pupuguh jol ngahalangan jajalaneun batur. Prakatangtang preketengteng. Nakapinawan jeung pisalakieun kuring teh. Asa ku ngarareunah teuing. Namaraneh teh teu waras. Kumaha lamun kuring nyerenteng? Lain teu waras. Dengekeun tah ku ceuli teh. Lalakina deui tah tong api-api. Pasang jejewir teh. Ieu bisi teu nyaho. Ieu lalaki teh salaki aing nu rada gelo, tukang nipu, tukang nyerikeun awewe. Maneh deui gelis-gelis. Bet kitu kalakuan daek diolok ku tukang tipu. Dasar awewe pidunya. Teu nyaho lalaki boga pamajikan. Teu nyaho lalaki geus buntutan asal duit daek ngalayanan. Nu kitu ye awewe racun dunya teh. Kalakuan teu beda ti ublag, ceuk Nyi Jumsih. Seak banget euy Suryati berem manehna ambek ngalentab-lentab teu ngeunah asa dihina. Komo ieu disebut awewe teu baleg. Ongkoh mah manehna teu percaya yen awewe nu aya hareupeunana pamajikan beubeureuhna. Ari sabab jang adim mani susumpahan ngaku bujangan. Kulantaran kitu euy Suryati malik nyengor ka Nyi Jumsih pokna teh. Tegableg teuing kasopanan ngomong sugal eueuh tata krama. Ngaku salaki kabogoh batur, cing atuh ngenteung heula. Ngomong ulah padungong, abong bibir teu diwengku, letah teu tulangan. Kunaon maneh teh? Kotokeun, piraku teu ngadeleh mah. Apan ieu teh berang keneh? Tempo nu jelas ulah waka ngaku-ngaku kitu. Ieu bisi teu nyaho, ieu teh pisalakieun aing. Malah pageto deuleu rek kawinna oge. Sarwana jeung nini nurus tunjung tah. Ngaku-ngaku minantu ka batur. Dasar urang gunung meledug, tegablag tetenjoan, tegablag teuing ka era, leheung mun nanyakeun wungkul. Ieu mah kumaha? Jolo gorowok kawas nu gelo. Nak maraneh teh tegablag iman, nak maraneh teh jelema teu waras, si kurang ajar sia, si gelo sia. Teu sudi deuleu aing mah dihina basa ku urang gunung samodel maraneh. Teu suka deuleu, teu suka. Komo mun nyahoan mah indung aing leuwih moal sukaeun. Euy Suryati bari ti popolotot. Mun edek oge aing deuleu nu teu suka mah maneh mah ngeunah senang-senang ngagerejud ngolowan duit salaki aing. Sarwana jeung lalakina tegableg teuing ka era, cul anak cul pamajikan, kawas nu heueuh rek usaha. Saleuheung mun duit maneh mah pan indung aing deuleu ku maneh teh geus ditipu. Budak teu naon-naon dibejakeun geuring. Hayo sia, geura balik, geura bayar duit indung aing, geura beresan aing kalebe. Geus teu suka, teu ngeunah dipihukum ku maneh teh. Tempas Nyi Jumsih sarua nafsuna aisan budak dipageuhan panun molotot ka Jang Adim jeung euy Suryati siga nu ijideun. Maneh teh cing eling, cing sadar ari can jadi gelo mah. Yeuh kamari teh mitoha nu sakuduna dihormat di ajanan. Pepeurieun cara batur ka mitoha teh ngajamin ieu mah kalah sabalikna ngadon nipu ngabobodo. Anak pamajikan dipake alasan. Nah pantes eta kalakuan teh. Yeuh adim, terus terang kami mah teu ridona ge dunya akhirat. Tapi sanajan kitu oge kajeun kami mah
muarek ngaribut ke nyian kagorengan asal maneh tanggung jawab karena kalakuan maneh. Da bukti sanajan di bener-bener oge kalakuan maneh teh teu bener. Pek saha nu ngabenerkeun ari lain jelema gelo mah. Ayeuna mah geus teu kudu loba omong, geura beresan anak kami, geura bayar duit nu 5.000 kamari. Cenah mah rek kawin ka ieu kanu geulis, terserah. Kami moal ngahalangan, ngaulah-ulah. Ngan eta wae maneh kudu tanggung jawab. Diperak kitu teh Jang Adim kalah beuki ngaleuk tungkul hate dugdeg gede kabingung rek ngomong jelas moal aya mangfaatna. Da bukti salah kesa ngoprot maseuhan awakna hariwang sieun terus ribut silih cakar. Komo nempo euy Suryati teu daek ngelehan maneh mah meuni beuki dugdeg wae hatena teh. Urang gunung kunaon maraneh teh kalakah beuki wani ngahina minantu lain salaki lain kakak bogoh aing teh tapi wani camplak kitu nu kira ngaran si Eis rek cicingeun rasakeun sia sugan kudu diwarah ku aing. Eis Suryati ngomongna kitu teh bari ngahiuk ngahembatkeun leungeunna gamplang dipake nampiling pipi Nyi Jumsih. Atuh puguh Nyi Jumsih jadi nafsu pisan polotot-molotot ka Eis Suryati kanyeri geus teu dirasa sirintil ka hareup hate ambek hayang males neungeul. Nah atuh jol karawak bae leungeun Eis ditewak leungeun nu hiji deui dipake ngajangwut buuk Eis Suryati dar duanana keluwet. Silih tenggel, silih jenggut, silih cakara. Nempok kitu teh Jang Adim kalah beuki gempur bingung menengahanana rek mangmenangkeun saha. Da puguh teu kebat duanana ge pipi berat ngan Ibu Eje nu pipileueun teh dumeh wae manehna mah hariwang ku budak karawak Eis Suryati ditewak terus dibedol sedeng ku Nyi Jumsih hantem di cakaran. Atuh Eis Suryati ripuheun pisan. Lasotkeun ieu buuk aing sia. Aduh, Eis Suryati bari pakupis. Montong babaung sia, bet kalah pertengtangna rasakeun we ayeuna mah. Dabongan sorangan ngamimitian teu bener. Tembal Nyi Jumsih. Aduh, Kang Adim, tulungan atuh Kang. Eis Suryati gagaruan ka Jang Adim nempo bebenek di cakaran mah Jang Adim hariwangeun. Kapaksa manehna mangmenangkeun ka Eis Suryati. Atuh teu loba omong deui Ibu Eje nu keur ngabedol Eis Suryati gancang dijewang geus lesot terus disurungkeun ka hareup. Sedeng Eis Suryati geuwat nyaling ka retukangeunana bari pakean risok buuk awut-awutan. Pantes mangmenangkeun ungkluknya. Situ uyahan sia, hayo rek balik moal. Ibu Eje bari balik nyengor ka Jang Adim. Tenang Bu, tong sacara kasar kieu datang tos Eis oge moal sukaeun. Tembal Jang Adim mending ngadeg-deg kakara ngomong sakitu oge meuni seuseutna keranan da ku gempur teh. Kasar di manehna nu ngamimitian. Aduh, abong kanu ngora sono kenehnya ci kecerot Nyi Jumsih cumiduh bari menerkeun aisan ngan untung budak teu daek ceurik sakitu kabadogan teh. Nya urang teh kudu ngelehan we atuh da goreng riributan kieu teh komo ieu di lemur batur cing boga kaera atuh sakieu ge untung eueuh nu nyahon geus ayeuna mah teu perlu riributan perkara ieu urang damai. Jang Adim leuleuy. Gableg geuning ari kaera mah maneh teh. Hayo geura balik di imah urang beberes. Ceuk Ibu Eje. Eta deui awewena meuni asa aing pisan, asa aing urang kota. Asa aing geulis meuni adigung gede hulu. Si ungkluk sia Nyi Jumsih terus-terusan ngawak-wak. Sia nu asa aing ngaku-ngaku salaki batur, teu gableg teuing kaera tembal Eis Suryati. Sia nu teu gableg kaera ngarebut salaki batur da eta meureun ngarah duitna. Sia mah geulis oge teu payu ka lalaki matak ngalayanan oge handap ongkoh wae kasebut awewe kota awewe modern tapi gawe ngaruksak rumah tangga batur. Nah aing mah teu ngaganggu kana kasenangan rumah tangga sia pan panggih oge ka kala ayeuna sia we kasamaran meureun tempas Eis Suryati. Tanyakeun tah ka lalaki gelona aing teh lain akon-akon ngaku salaki teh teu cara maneh. Ceuk Nyi Jumsih.
Hulang Suryati ngahulang pikir muter ngebulak balik kenyataan. Memang bener manehna nu salah jol ngamimitian komo nempo paromanjang adim nu serupa kitu manehna jadi curiga. Boa bener omongan Nyi Jumsih teh. Boa bener Nyi Jumsih teh pamajikan Kang Adim. Da asa piraku ari ngaku teu pupuguh mah kuboga pikiran kadinya. Suryati mimiti sadar red kajang Adim anu direret kalah tungkul atuh beuki gede we kacurigaanana teh. Pok wae manehna nanya, "Kang Adim, nah bener ieu teh pamajikan jeung anak Kang Adim?" Omongna kasar da ambak teh, tapi nu ditanya teh daek nembalan. Lila ku Suryati ditetep tetep Jang Adim teu nembalan, kalah beuki ngeluk teh daek cengkat-cengkat acan da ngarasa era ku dosana. Sakedapan Jang Adim ngahuleng telemek teu nyarek manehna bingung ku pijawabeun terus terang teu wasa ngedalkeunana. Ari rek mungkir da puguh aya mitoha aya pamajikan kitu salah kieu salah. Antukna eueuh deui jalan kapaksa kudu ngaku. Tapi sanajan kitu oge manehna teu wani ku omong nganyakeun, cukup ku unggek bari asa-asa. Puguh ari pikeun Suryati mah jadi hiji kapanasaran kulantaran eta. Pok sakali deui manehna nanya ka Jang Adim, Nu bener Kang, bener ieu teh pamajikan Akang?" Terus terang we ulah rarese kitu. Mun nya buru-buru aku, mun teu gancang beresan. Ieu da abdi mah tetep teu ngarti. Pan Akang ngaku can boga pamajikan, komo boga anak mah. Malah Akang teh mani sirikna teu susumpahan. Tapi naha ayeuna aya kajadian kieu? Sok jawab, bener ieu teh istri Akang? Eta meni hese nya rek ngajawab ge, dasar buaya, dasar lalaki gelo, ceuk Nyi Jumsih. Bener ieu teh pamajikan Akang? Suryati nanya deui semunu teu sabar. Tembal Jang Adim. Jawab nu bener, masing kumaha ge tetep maneh teh kudu diwarah. Paingan nu denok dolog, da loba duit menang nipu. Da ngaku bujangan sarwana jeung awewena, teu mikir kana kaayaan satukangeuna. Asal duit dilayanan terus. Sarua we jeung ungkluk tah, ieu lalaki hidung belangna. Ibu Eje ngesek-ngesekeun. Kunaon nini teh nyarekan wae ka aing? Na aing nu datang ka manehna, pan manehna nu datang unggal poe. Aing mah sifat awewe dulang tinande. Nya daek we da loba duitna, teu meunang kitu. Mun aing milih pilihan hate, aing ge teu nyaho boga anak pamajikan. Da mun nyaho mah najis teuing, ngajedog atuh heula. Pan ku aing keur ditanya nya henteuna. Aing ge teu nyaho boga anak pamajikan. Da mun nyaho mah najis teuing jeung ngajedog atuh heula. Pan ku aing keur ditanya nya henteuna. Nah maraneh nu kasamaran, mun nya mah top teh teuing bawa aing. Top teh teuing bawa aing ge teu butuh lalaki model kieu mah. Suryati bari gudad gaded. Cek Suryati bari gudad gaded. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.